Sejarah lembing kieu malam minggu teh kieu meureunannya anu disebutkeun beta yang hakiki itu kegabutan jomblo mah kieu we atuh menikmati we kegabutan teh. Aisido di kamana si Marian teh ka dieu wanyang. Assalamualaikum. Oh, luas. Kenaon sih? Biasa kabut. Astagfirullah. Anjir, astagfirullah. Ganti ketingan. Ya dong. Kedua. Nah, dia tuh emang gabut ya. Oh no. Kenaon kita? Ini sebagai cewek atau jomblo. Cocok ya. Cok naon sih teh? Urang boga. Oh, itu. Tah, aing boga ieu. Nah, teh. Jimat. Nah, Jimat karim tah aing teh paikon ieu tah. hayang atuh. Manipiro. Bener. Itu boga duit atuh, Jang. Pina haus euy warna-warni siga ieu siga pelangi. Kos SpongeBob teh nih baca. Ledek sih kai. Tong kitu atuh jay. Asa tega hargaan ka aing. Isi ku aing kede sia. Teu nyangongan kadian aing sia. Ulah kitu atuh euy. Pan aku teh banyol meureunnan. BTW eta batu pake heula ku urang heuh. Betong. Ari BTW teh anak saha sia teh? BTW teh by the way on tohod. Oh, BTW teh anak masih bayi dewai. Astagfirullahaladzim. Anjing, jangan. Ayo ah. Udah ngopi yang barudak. Ayo atulah. Balala cibur, rasanya bebeledagan. Pokoknya bebeledagan sampai ke usus. Oh itu tuh si boleh tuh. Mana? Orang sampaikan. Ayo. Oh iya bajigur bro. Mana sih bro? Mantap. Beledak. Biasa di dunia ini teh. Siapa pajar? Manyak serikeun aing we. Aing mah beungeutna lucu. Atuh da sia mah ngalegleg teh nikah siga ngalegleg batu nikah ngabeledag gitu. Atuh pan bajigur mah rasana beledag meureun. Teu nyaho wae. Enggeus rek berantem wae ka ieu teh. Rai. Ayo urang pindah ulah di dieu. Kurang nyaman ya deka di dieu mah kenikmatanna beda. Urang pindah ke beutu tuh. Ayo. Kemana sih tuh jauh-jauh dina teh? Bari itu tuh kedeung ge sih teh. Ayo gaskeun lah. Tempat wae. Kita bari teh ya. Darariuk di dieu. Duit ke warung Don. Duit nak. 2.000. Ah hijang naon ieu teh? Lucu siapa aja. Lalu baca tak yang udut aing teh buru ya buru berikan.
aing balikeun dong kaung geura. Beli 2000. Berangkat wae. Lek, bukan oke jadi sudah di. Nah, hawa nu kitu sate ih aing. Kami ka cewek cenah. Sama mereka. Bener itu tuh halus tanya itu warna-warni halus satu hari gitu tapi kumaha mikat aja tuh ya kono kieu bisa mikat awewe goblok sih tuh mah cengklek kurang-kurang nama mustahil setiap percaya kamu gitu mah si penasaran mah cobaan guys sok kumane heuh nya cobaannya stop loading naon budak ya duh ieu mah gara si Dodi lubang mesinna budak teh mah ya tengah si Dodi anjing si Dodi Warung nage nutup balik di ah. Arisya kalah milu lompat ka dieu buru Da sia lu mas aing. Lamun bae. Naon ieu teh? Hayu bantuan aing ayu Pajar itu si mau karunya ih hayu buru ah buru ah tah ieu si Pajar gerasia teh ah jar tah kehead gara kusia di bere batu teh jadi kitu Aing kitu nyawa blek. Oh no. Aing jang manggih teh batu eta dina asbak. Siapa dek kagak gabah tuh ah. Geus udangkeun hayu. Buru tah cincinna buka buru. Mana di mana? Ieu tah. Coba kurang buka. Serek kumaha tuh? Dia udah ngajaran koeng. Heuning hese euy. Kumaha tuh ieu? Nu urang bacaan bismillah ya barang-barang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sabar oge mana guys. Aing kunaon emang? Perkosanya. Kaget mah sedina aja aing merkosa sia ih. Sia nya dod merkosa aing. Bebe mah syarek dihakeun ku aing. Hah? Atuh aing kenapa? Tanggung jawab sia. Tah, sia gara make batu ieu. Jadi we teu eling saeutik. Gara sia kayak Dodi. Nah ka aing Paling sia nu mere batuna ge. cek aing ge ieu mah jimat ka harim. Lain ka badot sia teh. Hah? Emang efekna kitu meureun. Anjing nganggep harim ka aing teh sia mah. Oh, jangar anjing. Si kehead kalah dari ieu aing geus tiru balikan ke Australia pada hama di Cipamutih keneh mah ulin teh tuh ajak-ajak aing sia nu eueuh aing teh tadi ngadaguan wae sorangan itu mah baru dakta duaan sia keur naraon eta meuni narempel kitu buat tas numpaknya sia bacot tahan sia eta naon tah eta tah nalungeun tah hari kan siang yo astagfirullahaladzim sia gagabah nyekelan kieu patut
Nang di mana sih yuk? Hah? Kayak Dodi. Menang mangi urang ge dina asbak. Budak eta kunaon tah ulang-ulang teu pararuguh tah? Heeh pan eta cenah teh cek si Dodi make batu eta menangkeun harim. Tadi we dicobaan ku manehna teh. Jadi we kieu akibatna. Hei, ieu. Khusus yang maraneh, dengekeun nya. Ulah gagabah ieu. Percayakan kieu teh musyrik. Sarua jeung maneh ngaduakeun Gusti Allah. Inget, dosa musyrik teh gede. Lamun maneh hayang nanaon pek menta ka Gusti Allah. Maneh hayang nanaon ulah sok ngalakukan nu teu pararuguh. Ikhtiar sing bener, ngadoa sing bener, salat tahajud, loba dzikir. Pokona sagala rupana pasrahkeun ka Nu Maha Kuasa. Sok ayeuna mah kurang tobat babarengan. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan